Mitra kaum dangu kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mangjaya ya hibar pangdu ati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-17. Dongeng parantos dugi kanalika harita teh para wargi sadaya armada nuju ngalawi. Awi nu opat dihijikeun di talian harita mangrojak mangogahkeun ningali awi norek diangkat ku armada. Boga sote awi sakitu baradagna, awi bitung dea atuh cenah para wargi sadaya. Awi surat sakitu geledena para wargi bade dicanak cenah ku armada rek kumaha ngangkatna. Itu diantawisna mangga urang teraskeun. Ieu hanca dongeng mudah-mudahan acara ieu tiasa nyebemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangjaya saparakanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan terutami kasubri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng nu judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang. Mang Rojak siga nu mangwegahkeun mawana da puguh aya awi opat leunjeur jeung baradag kasebut awi gombong. Manawi jang Isak menuju ngalereskeun genteng mang. Ieu we emang mangwegahkeun teh ku manggulna ujang. Padahal nuntut we saleunjeur kumbang dipangwakeun saleunjeur sewang. Bios mang pameng saleunjeur mah capek ka ditu ka dieuna mang. Nah kapanggul kitu ku sorangan. Mang Rojak neuteub seukeut. Bade dicobi-cobi memang wantun bae teraskeun teu kabantun bade dituntut. Armada mesem ari Mang Rojak harita ngagerendeng jero dadana. Duh, aya kula hutana keur ieu batur. Kawas boga tambahan ti setan we, ieu mah make jeung hade gede hate rek manggul awi opat leunjeur ku sorangan. Kaangkat ge moal mangkaning awi sakitu baradagna jeung paranyang. Memeh regeyeng geus situt manten. Kitu gerentes hate Mang Rojak. Satengah ngahina satengahnya campah kana kakuatan tanaga armada. Ongkoh Mang Rojak canyahoeun kana kabedasanan armada. Aejang ari bieu teh teu ningali Ki Modin. Mang Rojak nanyakeun Modin. Kantana eta tepang malih pamprok pisan. Naing ditaros oge teu ngabaler kalah timbal lieur sareng rencanganna duaan. Abdi mah leres-leres naros ka anjeunna nanging sawangsuna anjeunna anggur ngabalieur. Malih nganggo ngaludah segala saurs micem ka abdi mah. Asa teu ngartos pisan abdi mah. Kunaon Mang Modin jeneng kitu? Cek armada. Sanggeus meungkeut awi teh lain buru-buru balik malah ngobrol jeung Mang Rojak. Teu aneh budak eta mah jang. Lamun aya kapusing besok ngepeus keuyang tadi ge dilebak. Kumang das diomongan batan ngaguguma kalah malik muncer. Apaan heuh bongkena budak bungal? Temal Mang Rojak bari ngaluarkeun dompet bako tuluy ngaroko heula. Panginten ari nuju aya ka bendung mah eta kunaon atuh Mang? Armada kapapanjangan tur talete. Bumi eta basa mangkukna ujang putra ieu aya surat ti putrana Ustad Binata. Aya serat ti putra Ustad Binata. Armada rada ngahuleng kawas nu kaget. Nya ti nyi maslisna tate. Dupi kitu armada neuteub seukeut kana beungeut Mang Rojak. Eta cenah mah nyi maslisna keukeuh nita buru-buru Modin datang ka ramana kitu. Urang ngasumping ka ramana kumaha Mang? Armada can ngartieun neuteupna beuki seukeut. Nyari jelasna mah Modin teh dititah buru-buru ngalamar. Sabab Modin hahadean jeung nyi maslisna teh geus aya kana satauna leuwih. Eta ge ari kahayang Modin mah kitu, hayang buru-buru neuneun carita. Kanu jadi indungna nya jeung bapana ieu nyi maslisna. Ngan ku indungna dicarek ulah waka ngalamar sabab can aya babaeunana. Minta tempo 2 minggu deui cenah kitu. Hari ieu ngadon ambek ka indungna. Memang dipikir deui ku Mang masalah indungna keneh. Kapan geus nyaho anakna boga papacangan bari geus lila lain aya kadua gancang-gancang ditah ngalamar malah engke deui nya bieu ari dit jeung babaturanana setengah pundung digegero oge ku bapana noyod we teu ngareret-reret acan. Da kitu si eta mah lamun geus aya kakeuheul teh kajieun ka saha ge atuh ku kituna bieu ku jang armada ditanya teu nemalan hampura we jang manehna teh keur aya kapusing ceuk Mang oge cek Mang Rojak atuleng armada. Sanggeus ngadenge caritaan kitu ti Mang Rojak ngahuleng. Rek balik ayeuna jang armada, pokna bari ngrejat nangtung kalawan mesakan dompet.
Mangamang ti payun bade mulih mah jarang abdi mah aya bantuneun ye di Lebak temal armada siga nu reuwas. Atuh mangrek teh heula nya. Mangamang ti payun temal armada leos mangrojak ini. Ari armada anggur ngahuleng bari hate ngagereneng. Paingan atuh ditanya ku aing teu nemalan ari manehna keur aya kapusing mah. Ngan eta we teu pantes aya ka indungna ngadumepeus keuyang ka batur. Lain ku kitu deui eta Nyi Maslisna kasebut geus papacangan jeung Kang Modin. Tapi nah kamana-mana yang dianteur ku aing jeung anehna teh teu terus terang geus boga papacangan deui. Lamun sarupa kitu mah sarua jeung rek nyilakakeun ka diri aing. Kumaha lamun siga aing dikoroyok ku babaturan Kang Modin disangka aing ngarebut tunangan batur. Bisa jadi bieu Kang Modin ditanya ku aing teu nemalan teh pantosna mangewaeun ka aing dumeh aing sok rajin nganganteur Nyi Maslisna. Padahal mah aing daek nganganteur sotenan lain ku bogoh-bogoh teuing. Ka manehna teh ngingetkeun ka anak dunungan. Lamun ku aing teu digugu bisa kumaha teuing ambakna. Ulah-ulah aing diusir ku indung bapana. Mangkaning aing meunang hayang boga digawe di dieu teh. Ngajana purah ngurus masjid ge. Dan penting mah diri aing teh bisa namahan ngalap ilmu tina bag-bagan agama. Lamun masantren teh mah hitung-hitung aing masantren we. Kumaha atuh nya akalna. Sangka Nyi Maslisna teu pati ngaraketan ka aing. Kitu sotenan aing mah lain sieun-sieun teuing ku Kang Modin atau ku bapana. Da aing ge untupan aing ngajonan mah ka manehna. Lamun manehna ujug-ujug ngayakeun tinakan teh mah ka diri aing. Ngan aing ngarasa era teu puguh-puguh ngadon ributan tina perkara awewe. Disangka ku batu mah bisinya aing ngarebutkeun awewe. Aya we dodoja kana diri teh abong kena jelema nu eueuh kaboga. Aya paribasane teh semplek micak semplek. Dalamun aing boga keneh bapa mah moannya ngadon buburuh di batur. Pasti aing ngajujurkeun sakola kawas batur. Na balik wae kitu ka lembur atawa neangan di Pakasa Bandu sejen. Ari balik deui ka lembur rek naon aing ngado nyusahkeun kanu jadi indung. Ari nyiar pagawean kanu jauh kasebut ka kota kumaha anu jadi indung cantang teu bisa kalongokan saminggu sakali. Cacakan di dieu ge teu sababaraha jauh tepat teu pamih sapoe ge geus naon teh jeung jadi indung teu boleh inget bae. Tapi keun we lah rek nyobaan we handapna saminggu luhurna 10 poe mah. Aing digawe di ustad. Lamun nya nyilisna geus papacangan jeung Kang Modin pasti aing rek neangan deui pagawean nu sejen. Kitu gerentes hate Ahmad armada mitra gede kapercayaan kana caritaan Mang Rojak. Padahal Mang Rojak itu sotenan ngarentagkeun kana hate armada. Sangkan armada ingkah ti Ustad Winata. Da puguh Mang Rojak teh pamana Modin ti indung. Geus kitu mah regenyeng armada manggul opat leunyeur awi. Diucapkeun bismillah ngan lain nyaan lain peja kabedasan armada. Sakitu awi baradag kuat kapanggul ku sorangan terus ngempridrek balik. Barang tepi ka sisi lembur armada keur berat-berat manggul awi teh ngaraneg. Sabab jalan aing ngareumpeukan ku regang awi jeung tangkal cau siga nu anyar keneh meunang nuar. Atuh kapaksa awi diecageun heula kalawan congona ditanggohkeun kana dahanangka. Edas manusia ya kulelakana kercenanya jalon ngadon direumpeukan kieu disebutkeun ku kolot asapira ku boga kalakuan kieu disebutkeun ku budak piraku nya andoli manusia teh ceuk armada ku kulutu sorangan bari ngababet-babetkeun tangkal cau jeung regan awi haur dikasisikeun. Sedeng nu boga pagawean mah nyerangkeun we ti kaangangan nyerangkeun ti pasireun jalan bari ting cikikik saleuserian. Horeng kalakuan Modin jeung baturna duaan sanggeus eueuh hahalang rigidig armada manggul deui awi terus kebat. Tapi kaburuan masjid gubrag awi setengah dibebeutkeun. Kabeneran harita Jang Isa keur ngosokan bak paragi abdas. Manehna ngarenjag ngadenge soran ngagubrag di gireunana. Naik Kang armada meniku ngareurewas nakernya. Mun launa tukang cek Jang Isak bari ngorejat nangtung. Sedeng armada teu nemalan anggur gek diamekan ngahegake sangoprot masihan sakujur awak. Lain ku kitu meni teu kira-kira tukang barang bawa teh pokna teu kira-kira kumaha Jang Isak. Armada ngareret nya eta we mawa awi mun baradagu sorangan matak naon dituntut atuh hiji-hiji Kang. Jang Isak mangbegahkeun lah dituntut komo capena leuwih-leuwih Jang Isak. Ari kitu mah dibawa kabeh capena ukur sakali. Ari mah Ustad ka mana Jang Isak?
biasa mah mama tiap nontes setiap tos netepan lohor masuk ulam aya naon atuh tarek nanyakeun perkara mager teh nah ayeuna bae sakalian tahu kumaha keun heula tong dipigawe kangen najan dipigawe ayeuna da moal parat nepi ka magrib mangkani mager teh lain pagawean tereh-tereh mana kudu dibelahan heula mana kudu diraradan nu pokona mah nupang babangana mah ngararadan keun isukan deui da mah teu miwarang ayeuna bari oge teh Bajang Ishak Pramitra teu ngomong deui leos armada ngaleos katampian rek beberasi ongkohan cat salat lohor sabada salat lohor armada teu buru-buru nyokot sangu malah ngajejentu di pongpok masjid nangkep tuur bari nyerangkeun pager nu geus rareba pangareus dahara can Jang Ishak nyamperkeun acan jang temal armada bari ngareret atuh lain gerak ka dieu nyokot sangu abdi tadi geus ngompreng memeh ieu nyikat bak kene segeuring deui lah akang can lapar pisan temal armada nyarita bangun daria gek Jang Ishak diuk di jireunana ngangkangnya aya kang di dieu rakyat-rakyat di dieu ngarasa barungaheun ngarasa regergeun komo ama ustad Serenggar Wanaon asa boga ieu we bebenteng katinggalina ku abdi siga nu raos tuang raos kulem nah kumaha kitu armada ngareret dumeh akang aya di dieu sajawati kitu rakyat di dieu babakuna mah barudak moral samode abdi kagemleng pangartina ti akang lamun aya kajadian deui samode ti heula teh moal suntar teuing aya kajadian naon kitu ieu ari akang apan ti heula mah kahalangan ku sabulan rakyat-rakyat di dieu hampir cilaka kabeh ge lamun harita teu aya Ki Aceng mah jeung Mang Subinta teuing kumaha malah mama ustad ge kungsi kabeunangan paranganana di baledog ku peso ku rampog kaburu diubaran ku Ki Aceng cek Jang Ishak nyaritakeun kajadian waktu kedatangan rampog komplotan Ki Mudasir alias si Macan Tutul ngaso heula ngaso Pramitra kaum dang harita armada di bejaan kitu ku Jang Ishak tuluy nyarita mohon kamari ge geus ngadenge beja ti mama ustad eta meureun dumeh mama ustad kasebutnya caka loba dunya meureun Jang Ishak lain kusung adunya kitu Kang lain dan dina caka urusan dunya mah lain mama ustad bae nu sejen ge samodel Pak Haji Mursid palugina bah salam teu kurang-kurang urusan ari adunya mah manehna mah teu kungsi kadatangan ngan kalemur ieu we didatangan sotenan Kang eta kunaon ari batur teu didatangan cenah Jang Ishak meureun lain butuh teuing urusan dunya eta mah nya eta kitu Kang Ar nu sabenerna mah rampog datang ka dieu teh maksudna marek nyiwat Nyi Maslisna dumeh ti heula aya semah tiluan lalaki nu maksudna marek ngalamar ngan ku Nyi Maslisna teu ditampa alasan Nyi Maslisna can kabiruyungan boga salaki padahal nya kitu teh we atuh ceuk Jang Ishak nyarita teu dikebatkeun nya kitu teh kumaha Jang Ishak armadanya sadak semu kagetnya nu sabenerna mah dumeh Nyi Maslisna loba nu mikah hayang samalah urang deui ge aya tiluan nu kacida mikah hayang pisan teh tuh Kang Modin anak Bah Subinta minangka Bah Subinta teh tanggalana keneh mama ustad aya naon sok ka manehna teu sirikna unggal poe Bah Subinta jeung anakna sok daratang ka mama ustad nganaina geus 4 poe teu katingali-tingali ka dieu tuka lamun keur loba gawe keur nyabah mah duh tak kitu pangna ti heula kadatangan rampog teh nu maksudna marek nyiwat Nyi Maslisna tu ayeuna aya akang di dieu puguh we keur mama ustad teh ngaros regreg saolah-olah akang dipake pangaping Nyi Maslisna kitu cek Jang Ishak atuh keur armada ku ngadenge omongan kitu ti Jang Ishak lain atoh lain reueus dipake panangeuhan teh ku Ustad Binata tapi sabalikna jadi teungeuna nepi kaleng armada ngahuleng malah ngagerendeng jero dadana lamun sarupa kitu mah diri aing digawekeun di dieu lain dipikabutuh teuing tanagana nu puguh mah ukurek dipake pamaledog wungkul purah ngaping Nyi Maslisna sedeng tadi cek Mang Rojak Nyi Maslisna geus boga tunangan ka Modin paingan tadi Modin ditanya ku aing teu nemalan malah cicidu nyata kitu we miharep ka Nyi Maslisna kari-kari ayeuna aing dipake tanggalan purah ngaping manehna kaya kieu mah diri aing ngadonarohkeun nyawa teu puguh-puguh diri aing sina ngayonan jelema jahat dina amisna ku diri batur nyaan bodoh kaya kieu mah diri aing teh ngadon beunang dipake pamaledog dipake tameng
lamun aing cilaka diri aing kene nu ngarasakeunana atuh nu jadi indung mah henteu kali ceurik balilihan dina salametna ukur nampak ku ucapan nuhun bari tetep Nyimas Lisna mah kapimilih ku batur iraha pidatang dari rampok gadenya na aing kabul ka lembur wae heula kitu bisi rampok isuk pageto datang di ka dieu hari kitu mah aing keur di lembur mangsa bodo teuing rek eueuh rek anan teh rampaga ka dieu ge lah cenah aya wae ka dieu sing hareupan ku si Modin jeung bapana nyari ka dirina Nyimas Lisna mika hayang ari ngajaga kasalamatanna teu dae lamun sarupa kitu nya diri aing dijieun boneka hirup kurang dieu nya kajeun rek kalembur wae heula ongkohan geus aya kana 4 poena teu ngalongok indung jeung jadi nini katut aki kitu para mitra geurentes hate armada timbul teu geunah hate ku perkara Ustad Winata anggapan armada mah dipake pamaledo gungkul ngalamun naon Kang meuni siga nu anteng yang Ishak ngareret henteu jangan eta we mikiran perkara kedatangan ku rampok teh kumaha lamun ka dieu deui teu kumaha nya kana pasti we rakyat di dieu ngayakeun perlawanan komo dipimpin ku Akang uki warani we malah saurah mah Ustad ge sasauran ka rakyat di dieu tong make sieun-sieun sanajan janari tengah peuting kadatangan ku rampok ge sabab aya tameng dada nyaeta jang armada kitu cek mah Ustad kitu nya Ishak nya cek mah Ustad ge kitu bae tanyakeun bising teu percaya mah ku Akang tema jang Ishak harita armada mesem tapi mesem ge anu ngandung kateuwina hate tameng naon jang Ishak keur Akang mah kasebut jelema moal bisa dipake tameng lamun samodel barang besi atawa seng nu kanel pantas dipake tameng ari Akang dipake tameng eueuh bedana ti jang Ishak teu boga kulit besi tulang wajah keun wae aya Bah Subintan geus kanyahoan tina bab pangartina kitu deui dina wawanena leber saoran ari kolot mah kasebutna ge paribasa legok tapak genteng kadek beda jeung urang-urang nu masih keneh ngora jeung Ishak can loba pangalaman lamun dina bubuhan keneh urang masih hejo atuh cek armada ngarendahkeun diri nya ari kitu kitu mah Kang tapi Mama Ustad mah geus poal kepercayaan ka Akang moal pati-pati Akang dipikabutuh ku Mama Ustad lamun teu katoong tina pangarti Akang dibandingkeun jeung Bah Subinta mah kawasna luhur keneh pangarti Akang buktina we penting kamari Akang ngawarah ulin bela diri nu sakitu hebatna abdi ge dicitah ngirimkeun jurus kana beungeut Akang batankeunna mah sasaran kalah ka abdi pan ngadegedebut irung hampir nyium ka batu atuh harita Akang sakilat ngabaliurkeun beungeut bari suku abdi dicorok ku suku Akang atuh puguh we siga nu dibebeutkeun abdi teh eta mah kabeneran we suku Akang ngalengkah jang Ishak nyampeurkeun temal armada mesem keur jongjon ngobrol jeung jang Ishak di pongpok masjid aya nu sasauran gera-gero sada Nyimas Lisna nyauran armada dina teras Kang Ar tah Kang sada Nyimas Lisna ngageroan nya jang ulan temal armada gancang nyampeurkeun katingali Nyimas Lisna bangun alum aya pikir saya naon Nyimas armada neuteuk lupi Akang nulis di mana tadi mah wangsul ngalaawi Nyimas mung neme nuju ngobrol sareng itu jang Ishak di pongpok masjid lupi kitu aya kaperyogian naon Nyimas paras tuang teu acan teu acan Nyimas nah tuh bade ngantosan naon deui sangu sareng rencangna ngajagrag dina meja dipengker abdi ngahaja-haja nyayagikeun pajanten teh tos dituang meng beuteung keneh geuning kumaha pami diacak ku hayam teh nepi ku ucing saur Nyimas Lisna pasemuan rupi nu bendu dume eta armada teu buru-buru dahar ngaso heula ngaso mitra kaum dangu Nyimas Lisna pasemon rupi nu bendu dumeh eta armada teu buru-buru dahar mun maksad ge bade neda Nyimas mung heula temal armada teu kapapanjangan tuluy ngoloyong jalan ka tukang bari manehna ge ku harita budina rada alum malah beuki gede kepercayaan pasti Nyimas Lisna bener-bener geus pakait ati jeung Jang Modin da buktena ku harita ngadak-ngadak pamuluna Nyimas Lisna asa barareda teu kawasa sari marahman padahal kitu sotena Nyimas Lisna tos diwurukan ku ibuna ulah sok tampikan teuing bire ibuna Nyimas Lisna palai bebesanan sareng anu teu tebih tisarakan anjeunna ukur kahalangan ku sawah malah paeunteng-eunteng
Nyimas Lisna tetep dikersal sanggeus armada para mitra sadaya katukang bekah manehna dahar di dapur. Nyimas Lisna kebat kalebet sareng bade kebat lebet ka kamar mung kabujeng disauran ku ibuna. Gilek Nyimas Lisna malik teras calik deui. Kumaha Lis kaharti carita anti ibu? Taros Ibu Aisyah bari neuteuk. Nuhun kahartos Bu, balar Nyimas Lisna bari tungkul. Sanggeus kaharti kumaha ayeuna rek nurut kana carita anti ibu. Punten ya Bu, sanes abdi baha tanapi teu nampi kana kapala ibu. Mung sangam abdi ge dina waktos ieu mah teu acan aya hasrat gaduh caroge. Ieu Lilis, rek ngadagoan naon paribasa cania-cania teh nah rek ditunggukeun geus cetuk kuis. Era atuh kudu sabaya jeung Lilis kabeh geus rumah tangga samalah geus baroga anak. Nah ari Lilis rek kitu wae teu ngarasa era ku batur disebut parawan jomblo. Rek nyangan kumaha deui atuh Lilis sedeng cep ono nu sakitu lungguhna tur geus boga gawe di bubuh anak nu cukup urusan dunyana. Jelasna anak nu beunghar ieu Lilis. Terus terang ibu mah lamun Lilis teu turut ka ibu kalawan Lilis geus boga pilihan hate nu sejen keur ibu mah rek nguruskeun. Mangsa bodoh rek sangsara balangsak oge teu beurang dipikanyahu kolot mah kitu. Saur Ibu Aisyah rada kaliasan sedeng Nyimas Lisna. Teu ngawaler harita teh para mitra berbei ngaluarkeun citangis. Terus ngalemereh kana damisna. Geus disyarat ayeuna mah Lilis teu meunang udar-idar ka mana-mana sanajan di dieu aya guna pura nganteur-nganteur oge. Bisi jadi piomongeun jeung bisi nyilakakeun ka batur. Saurna deui para mitra atuh sateu kadengena oge. Ti patengahan ka dapur nyatang tuwe kadengieun ku armada. Harita armada ngalenyap ku ngadenge cariosan ti ibuna Nyimas Lisna nepi ka dahar hayang keneh ge ngadak-ngadak eureun. Menggeuseubeul ku ngadenge cariosan ti ibuna Nyimas Lisna. Cag alas sabelah dipuna regot minum. Nyimas Lisna harita ngoloyong lebet ka kamar peluk nyuuh kana bantal bari nangis ti lami Ustad Winata nu neme gugah kulem sieun kaluar ti kamar. Tah amana ti dinten ieu mah armada ulah sina nganteur wae Lilis. Perkawis nganteur anu ngadaramal kitu uyos da seueur keneh piwarangan anu sanes miwarang diupi ge da moal burung kersaeun. Ibu Aisyah sasauran deui ka Ustad Winata carogena. Atuh puguh hate armada asa tambah teungeuna. Hari kitu kunaon? Saur Ustad Winata gek calik papayun-payun sareng garwana. Nabisi dikawinkeun ku batur ku basa saurna bari ngarongkong sesepeun tina luhur bupet. Kitu ongko atuh saja biti kitu kapan amanah teh tos uning Lilis teh dipikahoyong ku putra juragan nu haram nuju dengan cep ono teh neme ku abdi tos dicariosan malah ngajengkat lebet ka kamar bari muragkeun sifat sangis. Paribasa caniat boga salaki. Narek nungguan iraha deui piraku ari rek nungguan cetuk kuis heula nu moitos ayeuna mah kange amanah ulah bade miwarang naon-naon ka Lilis. Komo kitu miwarang keur diantir ku armada. Koma ulah hayo ke kapan aku cep ono jadi rilibutan. Waler Ibu Aisyah teras ngoloyong keluar ngadoni is di teras. Ari Ustad Winata teras kajamban bade sirap. Sedeng armada sanggeus dahar terus numpi maneh di kamar bari ngajelenggut nguyun. Ceuk pikirna armada asa jauh tina ukuran anggang tina gambaran. Boro satadina mah geus senang hate rek ngalap ilmu tina bab agama ari heug kitu buktina. Kalaha kemanggih kateungeuna ku ngareungeuna basa-basa ti Ibu Aisyah meningarekan si gundal pisan. Sajabati kitu armada rek dipake tameng pikeun ngayonan rampung. Ku dasar eta niat hayang balik deui ka lembur asa beuki kuat. Ngan kumaha picaritaeun kanu jadi dunungan. Bebeja sieun teu didinan, ari teu bebeja goreng kasebutna meuni eueuh bemakarama pisan. Sedeng Ustad Winata para mitra sadaya didama-dama pisan ku masyarakat di eta lembur malah geus dipikolot. Teu karasa waktu nyerelek nyaho-nyaho geus kadenge sorat nu azan magrib. Atuh sanajan bari hate keur manggih kateungeunah oge ari kana ibadah mah teu kahalangan ku dasar kitu. Koloyong armada kaluar ti kamar tuluy ingit ka masjid jalan ka tukang ari Ustad Winata sapartos dangdos teh nyauran jang armada. Ngaso heula ngaso. Para mitra
sadaya harita Ustad Winata nyauran Jang Armada kemana malan muasarema gitu kamarinaan Saur Ustad Winata teras kapengker maksana wad milari Armada Jang Armada Ustad Winata nyauran bari mukakeun panto kamar horeng eueuh sasaha geuning eueuh Jang Armada teh geus ka masjid gitu saurna kitu mah tos kitu mah teras we angkat ke masjid tapi boleh di masjid ge eueuh padahal Armada keur abdas keneh atuh ngong kaburu aya nu qomat kalawan Ustad Winata ngaimaman harita Armada salat di tukang sabab kapanirian rengse salat jerut Armada turun pangheulana tuluy ngalewas balik jalana ka tukang deui sabab rek jalan ka hareup era kudungan awewe jeung sieun dikunci pantona bus ka kamar ngudaran sarung disalin ku celana pangsi telila kaluar ti kamar gek diuk dina bangku leutik hatena asa beuki pajurawat mikiran pilakueun kudu kumaha carana sangkan manehna bisa balik poe isu keur anteng ngahuleng torojo Nyimas Lisna nyampeurkeun ngagero Kang Ar da manaon nuju kieu Nyimas tela Armada siga nu reuwas da puguh manehna keur ngalamun bade angkat ka mana Nyimas pokna deui moal ka mana-mana Kang mung ningal ka dieu we bilih panto pengker teu acan ditulakan ngatuna tepan di masjid Kang di masjid Nyimas teh mal Armada bangun daria geuning tos mulih deui da mama teh acan mulih katinggalna oge teh acan mulih mama Nyimas mung akang mah rada teu raos ieu teh malna ngabohong nyebutkeun teu ngarareuna eta da juga akang mah barang damel sok tara kinten-kinten rasa maneh ageung tanaga bade tuang sarasa akhirna jeung panyawat tos brek teu damang mah moal karaos kudu sanes Kang dupi akang iraha bade ngalayat mak teh saur Nyimas Lisna ngalegot naroskeun Armada rek ka lembur sedeng ibuna ngadangukeun di lebet duka tu Nyimas duka enjing duka pageto dari maksad mah tos maksad akang mung dacan kantenan ira-irahana dupi kitu Armada malik tumanya bari ngareret teu naon naroskeun we saena mah tong kamuli Kang kewe di mana tos motong pare bupina tilu dinten deui ge motong ari kitu mah tos motong mah tiasanya anak bekal sakedik-kedikeun kanggo emak Nyimas Lisna ku ayeuna marahmai teu kawas tadi meuni alum ongkohan tadi mah tos digelendeng ku ibuna gero Ibu Aisyah nyauran di patengahan Lis kah baleur Nyimas Lisna enggal nyirili nanging teu kebat anjeunna malik deui sarta sasauran radang harewos ulah kakulengnya abdi baya pisan ngomong saurna sedeng Armada teu nemalan ukur ungeuk gilek Nyimas Lisna malik teras kebat kalebat bade pikir seunang Bu keur naon itu Kang teu nuju naon-naon bade marios panto nu kapengker bilih teu acan ditulakan baleur Nyimas Lisna ngabohong make dipariksa ku sorangan keun wae antep da Armada kira aku maneh teu hideng nulakan panto tukang bere ngapi ka ditu ka kamar tong penting-penting teuing ari sarete bisi asup angin saur Ibu Aisyah tarami warangkul sonten keneh ka Nyimas Lisna kitu sotenan bilih Nyimas Lisna ngadon ngobrol jeung Armada atuh teu hararese Nyimas Lisna ka kamar margi inggis ibuna bendu anu kalaresan Ustad Winata harita teh mulih netepan isya ti masjid teras lebet ka kamar malih teras ebog margi karaosna puyeng kitu deui Ibu Aisyah sabada nutupkeun hordeng lebet ka kamar bari panto kamar dikoncikeun waktosna kabujeng se para wargi